أكبر لا إله إلا الله والله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca dangu Abah Awi di sakuliah dunya. Alhamdulillah urang nembe rengse tina ngalaksanakeun salah sawios kawajiban urang tangtosna salaku umat Islam parantos ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi awe atuh saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun salah sawios katundukan kataatan urang nggoning ngalaksanakeun ngajalankeun salah sawios parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Kukituna Abah Kang Kevin ngahaturkeun taqabbalallahu minna wa minkum. Hapunten samudaya kalepatan nada agung cukup lumur jembar pangampura anu kateda ti wargi-wargi sadayana. Tangtos dina sajeroning Abah ngadongeng seueur kalimah atanapi kecap anu kirang merenah anu ngajantenkeun jaheut kana manah kanca dangu sadayana. Sakali deui hapunten anu kasuhun atur nuhun kana rupining pangdeudel pangrojong muga naon rupi anu parantos didugikeun disanggakeun ku palawargi sadayana kenging pangwales mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugika nama tiasa ditandingan gitu ku ilmu nutos kapimilik ku Surya ngasongkeun pananya lantaran ceuk pamikirna moal aya hiji ilmu nu leuwih hebat tibatan ilmu batu karang nu geus dipiboga ku manehanana. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Hese diteguhna, hese dikira-kirana ya. Anu tetela manehna teh kacida kuatna. Moal ge leungeun Abah nepi ka bisa kieu ya. Lamun manehna teu ngabogaan hiji kakuatan anu kacida hebatna. Tapi keun welanan lah. Urang tunda heula ena mah. Urang mikiran kareupna. Sumuhun kumaha atuh maksud Abah teh? Urang jorag engke peuting. Tapi kudu ngalemet ulah nepi ka nyahoan ku batur-baturna. Mun bisa mah urang culik we. Sareng si Jajana Abah. Pogo we. Urang beres tanah Abah di tempat sajena supaya tegeruh. Lain kurang kawani Abah teh ngan kurang hade we kanyahoan ku batur mah. Goreng-goreng oge lemur tetangga. Bukan nama Ipah bade ngiring Abah. Di Ipah nemrong hayangeun milu. Manehna memang geus ngadenge naon-naon nu keur dibadamikeun ayeuna. Kungsi ti heula ngadenge obrolan Bah Jagur jeung bapana nyaeta si Jamian nu ayeuna jadi tanpa daksa panona lantaran akibat patalak jeung mangsal hapi tea waktu baheula di Miramare.
Wah, ulah pipiluh ni Pah mah. Lain garapun enteng-enteng ieu teh. Bah Jagur ngahulag. Nya kitu we eta mah ya. Abah aya keperluan heula. Ceuk Bah Jagur bari jung nangtung leos ka dapur. Anu saterusna ngagedig duh karek ka mana. Nu karidi mah teh ngan Surya we jeung Nyi Ipah duaan silih pelong bangun kaget. Teu kungsi lila leos deui Nyi Ipah balik ka imahna. Pang-pang nama rek ngagulik sek ka bapana. Nah bener, bapana lolong teh lantaran ditanda sadeungeun. Lantaran sainget manehanana. Boh bapana, boh indungna. Estuning teu nyarita naon-naon. Malah kungsi ti heula ditanyakeun ka indungna. Ngajawabna teh balabab-balabab teu matak pikahartieun. Keak. Manuk koreak ngaliwatan suhunan imah Panuria. Cek. Bebence kukurilingan di tengah lemur. Bait. Kaditu kasabrang ka Palembang. Teu sirikna ti unggal imah ting gorowok marancahan. Ulah deket-deket. Di dieu mah eueuhakaneun. Kadenge ngagorowok ti salah sahiji imah. Sieun kaasupan bangsat meureun. Pedah bebence kukulibekan di jero lembur. Panuria nu harita keur cineluk keneh we di tengah imah kadua jaja. Ngareret kana bedog anu ngagantung di juru. Kojengkang we manehna ngarongkong bedogna. Naon kitu Abah? Jaja kaget. Dumeh bapana kawas nu taki-taki bakal kadatangan musuh. Teh naon. Ngan ieu rarasaan aya nu teu ngareunah ieu. Leuwih hade iatna samemehna. Panuria nemalan lalaunan. Eta pangintannya ngadangu sora koreak sareng bebence. Jaja seolah-olah teu percaya karena perasaan bapana. Bisa jadi ngan ieu hate we teu bisa dipaling. Panuria ngayakinkeun. Jaja ngahulang. Memang manehna oge ngarasa kacida keungna ngadenge sora koreak jeung bebence teh. Tapi teu boga sangkaan nu lain-lain mah saperti bapana. Luput ari lain ngarasa keung mah. Tapi sanajan kitu manehna teu wanian terang-terangan nyempan. Kituna teh pikeun ngangeunahkeun hate bapana. Kope manehna oge kana bedogna diteundeun digigireun. Waktu terus nyerelek maju ka peuting. Sora koreak jeung bebence geus teu kadenge deui. Iwati sora cihcir terus ngagerit bangun nu keur nyeungceurikan kaayaan peuting anu sakitu simpena. Pangeusi lembur memang geus jempe ngagaleubra diayun ambingkeun ku jemplingna peuting. Ngahenen dipepende ku simpena alam. Mun nu imahna deukeut tampian pasti nu kadenge teh ngan ngerelekna cai di pancuran. Mun nu imahna di sisi sawah nu kadenge eueuh deui lianti rangkongna bangkong-bangkong patembalan. Kitu saha teh lamun nyararing keneh. Tapi saperti kaayaan harita mah kabeh oge geus taya nu kecat, taya nu kecet. Boa sawareh mah keur ngalalakon di alam pangimpian. Di imahna Panuria nya kitu keneh saurang ge geus taya nu nyaring. Panuria katut bojona geus ngagojod di enggona campur jeung barudak anu laleutik.
Jaja ngagojod disimut sarung di tengah imah sisi bilik. Kadua adina anu lalaki nu geus rada gede. Duringkang. Di pipir aya dua jalma lempangna ke keteyepan. Heg ngagilir kana bilik. Bari ngadedengekeun. Anu tayalian eta teh Bah Jagur jeung Surya anu rek maksud goreng ti bongohna. Tetela di jero imah teh geus talibra. Surya mesat peso balatina terus nyungka cemped panto dapur. Teu hese brai we panto teh muka kalawan teu asa-asa deui pulubus we duanana arasup. Tuk. Kadenge di jero imah aya nu ngepluk. Saterusna disusul ku sora anu ngaharegung. Koceak sora budak bangun anu manggih kareuwas. Jap jempe durug-durug deui. Disusul ku sora anu brag-brug. Cerit sora awewe bangun dipengkek. Dengek deh sora barudak careurik. Tapi ngan sakedeung pisan. Jep we sora-sora teh jarempe. Iwati sora nu humarurung beki rosa. Teu lila pecanghul Bah Jagur jeung Surya tembong kalaluar deui. Teu lengoh. Masing-masing pada manggul. Si horeng manggul badana Panuria katut Jaja anu geus teu walakaya. Keur sare tibra di bongohan. Anu matak maranehanana teu bisa ngalawan. Ukur hahargungan we bari nyandang tatali. Kalawan bari cungas-cingeus bisi aya nu nganyahwankeun. Bah Jagur katut anakna kebat kalaluar ti jero lembur. Bras we ka jalan jajahan. Terus duanana marudun kalebak. Anjog kanu rada datar. Terus marengkol ka jero kebon nyampeurkeun hiji saung anu pernahna nyengceling di tengah kebon. Sadatangna ka saung dan taparah deui gubrag we. Babawaanana teh digubragkeun. Cekes Surya ngahurungkeun bengsina dipake ngadamaran. Panuria humarurung nahan kanyeri lantaran sirahna dewol. Tapak tonggong bedog anu tadi teh keur sare di bongohan. Balik dikumahakeun goreng teh. Panuria sorana pegat-pegat. Rek dipodaran deuleu. Ngarti? Bah Jagur nyentak. Ieu teh Bah Jagur. Panuria maksakeun nanyakeun lantaran kana sora mah apal. Aing rek ngalak nyawa sia. Bungan sia tutungah kumawani ka aing. Mending ge modar deuleu supaya teu susah hirup. Ampun Bah Jagur. Sora Panuria les-lesan. Sedangkan Jaja mah bororah bisa nyarita. Jongjon we humarurung. Montong ampun-ampunan sia. Sarepet Bah Jagur mesat bedog si oray. Bari tapak deku nyang hareupan beheung Panuria anu geus nyangheuy. Kalawan teu asa-asa deui. Kolebat, hiuk we diheumbatkeun. Rek dipake nugal beheung. Gerat, aduh. Kadenge sora ngagero matak nyentarkeun hate. Kanca dangu sadayana. Waktu Bah Jagur jeung Surya kukurubutan asup ka jero kebon bari manggul Panuria jeung Jaja anu geus dibabandan. Sanyana di jero saung anu rek dijugjug teh geus nyampak aya dua jelema anu keur ngadon ngarareb
lantaran kapentingan. Kukituna arawaseun haker kanu keur ting arungkug nyampeurkeun ka marenehanana. Nilik kana barang bawaan mah geus cop we, nu disaung teh boga sangkaan yen ieu nu daratang teh moal jauh ti dua bangsat nu tas maraling ti lembur. Daratangna kadinya teh tangtu rek ngaguar bebeunanganana. Nu saurang noel ka baturna maksudna mah ngajakan nyingkah heula ti dinya, bisi matak ngajadikeun gamah. Geus kitu mah gajleng duanana laluncatan ngareles kanu poek. Nyarempod dinu buni tapi teu jauh ti saung. Maksudna ngan sakadar hayang nyaho kasurung ku kapanasaranana. Teu kira-kira ngaranjugna barang mireungeuh nu tadi dipanggul teh horeng jelema anu geus dibakutet nyandang tatali. Nu dibawana kadinya teh samata-mata rek diala nyawana. Leuwih-leuwih ngagebegna, tapi bari dibarengan ku rasa asani mumanggih. Barang sidik kanyahoan yen salah saurang nu anyar datang teh tayalian tibah jagur. Anu memang kumaranehna keur diteangan. Alah, pangna daratang kadinya oge sanyana mah keur maluruh bah jagur. Lantaran kaburu kapegat peuting, kapaksa maranehanana ngarereb di saung kebon. Diteruskeun oge matak walurat sarta ulah-ulah matak mugageun kalakuan. Waktu bah jagur mesat bedogna anu saterusna diheumbatkeun pikeun nugel beheungna panuria. Kalawan sakilat pisan salah saurang anu nyumput teh luncat melesat ka jero saung. Lakuna teu beda we ti alap-alap nyamber anak hayam. Nyabet bedog bari ngajejek tak-takna bah jagur. Nu ngajadikeun bah jagur ngagero lantaran ngarasa reuwas jeung nyeri anu lain dikieuna. Tak-takna asa sempal, bedogna ngaceleng kaluar, tetulus ngahakan beheungna panuria. Cilong! Nu saurang deui luncat nuturkeun. Nu ieu langsung narajang Surya anu keur nyang hareupan jaja. Bari leungeunna geus ngekeuweuk peso balati. Nu maksudna teu beda we ti bapana. Manehna rek nyampurnakeun nyawana jaja. Kero deui. Surya ngagorowok. Ngowong teu beda we ti anjing kadempet buntut. Manehna ngajedag nang karak bengkang lantaran kadona pisan nu kabeunanganana dihanca ku dampal suku jebrag. Anu saturusna dorog-dog we Surya digusur dibawa keluar ti saung. Bajagurnya kitu keneh. Manehna ge nasibna teu beda we ti anakna. Sakedapan mah teu bisa pola. Puguh dibongohan, disered ti jero saung. Teu beda we ti bangke begu nu rek dipikeun ka wahangan. Kulantaran manehna bisa ngagurinyal hudang, sanggeus nu ngagusurna eureun. Lain deui bah jagur ngaranjugna. Barang manehna geus nangtung, mireungeuh manusa anu ngagusurna. Bet matak ngembang kadu, holohop matak kaget. Pertela ngembang boled lain nulian. Keur ngajegawe hareupeunana buukna ririakan katebak angin sarta bari ngaluarkeun sora nu ngawik-wik matak muringkak bulu punuk. Waningan iblis di kandang wesi. Daya pisan bemak ramas ya ha? Kalak kelong. Wani-wani lukak lanyap ka aing. Rek sosor kojor sia teh ha? Beda baheula tuku si modar. Bah jagur sugal naker nyaritana. Barang tetela sidik anu keur ngabedega teh tayalian ti pamurtala. Musuhna baheula anu kungsi dielehkeun waktu ngadu jajaten di kontrak Miramare. Anger keneh we heurasna mah. Sakitu geus beuki kolot sarta kokot geus kengkong teh jagur. Malakal maot oge teu janji jadud deuleu.
nyabut nyawa teh. Komo deui Andika ngan saukur hiji manusia seperti kaula. Anu geus nepi kana waktuna mah sarua we Jagur. Pada-pada bakal nangkarak baeud deuleu moal bisa ngalawan ka Israel. Anu matak naon perluna ngahahangu nyawa batur teh ha? Teu perlu pipiluan Jagur. Da geus aya bagianana. Pamurtala na malang, sikapna tenang tapi tetela sugih ku kawani. Alah, alah. Ngadon rek ngahuntu sia teh ha? Mantok gede teh. Rek naon deuleu nu sabenerna? Ayo jawab. Meungpeung sia bisa keneh nyapluk deuleu. Bah Jagur bari ngalengkah ngadeuketan ka Pamurtala. Jelas peta lakuna geus teu sabar hayang geura ngawejak we nu jadi lawan. Lain rek naon tuh Jagur. Gogo geus loba nu aramitan deuleu untuk kaula mah. Memang kaula teh aya kepentingan kasampean mana jauh-jauh di jugjug oge. Kaula teh rek maluruh Jang Wijana, putrana Jang Uum. Cenah baheula diculik ku sampean. Kabeneranana teh dikersahkeun ku pangeran. Andika bisa kapanggih di dieu. Turug-turug di Andika teh rek ngalakukeun hiji pagawean nu kacida nistana. Rek ngabinasa manusia lain dina jero pakarangan. Lain petalakuna jawara kitu mah Jagur. Ingkar tina tetekon kasatriaan. Pamurtala saterusna ngawaweleh ka Bah Jagur. Dolo itu. Tira, ha? Iblis kandang besi teh make nyaho ka pangeran sagala. Lobat ingkah ayeuna mah sia teh, ha? Murtala. Teu perlu panjang lebar tatanya deuleu Jagur. Di mana jangjana teh, ha? Lain itu mah Jagur. Pamurtala bari nunjuk ka Surya nu harita geus pareup-hareup jeung baturna Pamurtala nu tayalian ti si bongkok murid tunggalna. Anak aing dulu eta mah. Si Jana mah ku aing geus di ruang karepes dulu. Bari tanta parah deui sabrut we Bah Jagur narajang. Lantaran pamikirna ditagenan di bawah ngadongeng mah matak bae kabuka rusiahna. Memang manusia geus pecat iman Andika teh Jagur. Teu beunang dibawa bener. Pamurtala bari rikat nglebat ka gigir ngepeskeun panarajang. Sabrut we. Manehna males ngagunakeun jurus tutungkusan kandang besi. Jurus samernyawa salah sahiji bagian tina gerakan rau kelong nu geus kakoncara kahebatanana. Aya gua ngalawan Murtala. Bah Jagur ngegeserkeun badana anu saterusna manehna luncat nyamberkeun dampa sukuna kana leungeun Pamurtala. Sedengkeun leungeun kengkongna ngahiuk rek ngababuk beuheung. Tang tu Jagur. Lain bangke kaula teh. Pamurtala narik desukuna. Ya tuh. Leungeunna dipake nakis leungeun kengkong Bah Jagur. Tapi teu kira-kira Pamurtala ngaranjugna. Lantaran leungeun lawan teh karasana kacida teu asna. Teu beda we ti neungeul beusi. Nu antukna rikat mana ngejat ka tukang. Panona nu sigana taya bobodasna teh ngaburileng ngawaskeun kanu jadi lawana. Nah, make ngajat sia Murtala. Bah Jagur bari ngahiukeun jurus gugur gunung rek notok dada. Pamurtala teh moal dibere dangka pikeun jeunghap. Pamurtala teu nembal. Ngagentak manehna malik nyangigir micin panonjok. Hiu. Leungeun katuhuna Bah Jagur rek mepeng sirah. Lep. Morengkal. Pamurtala luncat ka gigir bari nyamberkeun panimpugna rek ngahanca iga burung lawan. Tapi Bah Jagur ngagentak. Ngarobah kuda-kudana malik nyerong nuturkeun gerakan lawan. Leungeun kenca nakis panarajang sedengkeun leungeun kengkongna tetep ngahiuk di luhur. Ngudag-ngudag sirah. Bilak tuh. Tak-tak Pamurtala kabeunangan. Cetruk. Bah Jagur oge kabeunangan kadona disamber ti handap. Eat deui. Leungeun kenca Bah Jagur rek ngahanca deui dibebener kana sirah
bari kan nyeri dina gadona mah teu dirasa. Tapi pamurtala sanajan karasa tak-takna asa sempal. Mana rikeun ngalegot ka gigir nyalametkeun sirahna. Jerot. Peureub kencana ngahakan deui kana careham anu katuhu ayeuna mah. Habak deui. Si kuleungeun katuhuna ngahanca careham Mbah Jagur anu beulah kenca. Tapi Mbah Jagur bener-bener kakuatanana mata kaget. Leungeun kengkongna terus nyuruntul, jolna ti gigir rek ngahantem puceuli. Teu talangke, lap we. Pamurtala ngalelepkeun awakna, bari dibarengan ku dua panonjokna sakaligus ngajojo dada lawan dina gerakan samber nyawa. Tuk. Oh. Mbah Jagur teu burung we ngagerung bari ngalengak kolebat. Pamurtala kagigireunana. Cedak, cedak. Dua tenggelan ngaruntuy ngahanca iga burungna. Nu antukna. Mbah Jagur sakali ieu mah kudu ngaku kana kahebatan nu jadi lawana. Manehna ngajarijeg rek labuh. Tapi pamurtala dina waktu nungan sakit pisan. Manehna neruskeun panarajangna ngagunakeun sapinuhna gerakan rawu kelong. Anu antukna Mbah Jagur daek teu daek kapaksa we kudu ngabebengkang dina taneuh kebon anu beyedug. Kanca dangu ari Surya bareng manehna geus ngaborengkal hudang basa tadi digusur ku si bongkok ti jero saung. Kacida kagetna bareng mireng hiji jalma adeg pangadegna dianggapna mah teu parok jeung batur. Pendek DDP, kuda-kudana meyekeh. Irungna namru, ari tonggongna bengkung. Sarta dina pundukna aya nu ngadungkuk. Teuing naon pingaraneunana. Pupundakan lain, sareser lain. Ngan kumanehna geus bisa dikira-kira, moal salah deui. Lamun ditempung teh kacidahipuna. Lantaran siga daging wungkul. Moal salah eta oge tangtu daging jadi. Teu ngalobakeun omong, sak we. Si bongkok teh ditarajang. Pamikirna Surya, pasal nama geus cukup. Moal pati-pati manehna ngagusur, lamun teu hayang ribut. Tapi si bongkok nu dina pangalamanana geus lain hampas-hampaseun. Sakilat ngaceleng ka gigir, bari neke pigelang leungeun Surya. Sanajan teu matak potong. Tapi karasana mah lumayan, lain deui nyanyautanana. Ngadadak Surya ngejatkeun leungeunna bari ngerepeng. Rarasaanana nyeleket kana kelek teu beda we tinu kasetrum, malah leuwih-leuwih da jadi komper hese digerakeun. Bangkar waras siapa engke ngadon neke sia teh ka aing. Surya nafsuna jadi beuki tambah ngagugudug, boga rasa diheureuikeun ku nu jadi lawana. Ulah waka ngumbar nafsu baraya. Saha ngaran teh? Supaya puguh nyang hareupanana. Kuda-kuda si bongkok tetep meyekeh. Bari dua leungeunna ngajurung kunung ka hareup. Nyolocoskeun curug-curugna. Rada asa-asa rek ngalawan teh. Lantaran bisi wijana anakna gumilar anu ayeuna keur dipaluruh. Tadi mah digusur sote bane we. Katempo manehna geus ngabar peso balati rek nandasa jelema nu geus dibakutet. Alah, teu perlu make hayang nyaho ngaran sagala deuleu. Anggur mah sebutkeun we ku sia ngaran sia pengkeh. Ngarah teu hese nyalabarkeun bangkena. Surya asa jadi beuki disundut we nafsuna. Ah, kapan geus nyaho ngaran kaula mah si pengkeh lain. Si bongkok ngahehe. Sanajan ayeuna umurna ngolotan, tapi rengkak polahna mah anger we cingeus. Puh, sungut kudu disurilam. Surya nyuduhan kana beungeut lawana. Bakating pugemes nu lain dikieuna, sabel neuleuh pamuluna. Si bongkok ngaceleng ka gigir. Ulah dibere hate, Pai. Anakna si Jagur teh. Pamurtala nu harita geus bitotama deui jeung Mbah Jagur. Manehna nyelang heula ngagorowok ka si bongkok. Lantaran kareret nyang hareupan nu jadi lawan teh bangun nu asa-asa naker. Ku kitu teh mah kaharti.
Tangtu nyangkana ieu budak ngora teh Wijana anakna Gumilar anu keur diteangan. Memang di tadi oge si bongkok teh hatena geus ditapuk kurasa nu asa-asa. Nu antukna manehna satengah hate ngalawana teh. Tapi sanggeus ngadenge gorowokna pamurtala, sakilat manehna ngajorelat ka gigireun Surya. Ceprot teh manehna males nyiduhan. Beneran pisan kena beungeut Surya. Are kacrot kurubuk we. Surya ngajeret teh. Setan sia. Pokna nyarekan bari nungkup beungeutna. Hiji kasempetan nu mustari pikeun si bongkok. Dedak we. Beungeut lawan nu keur ditungkup teh kumanehna ditimpuk. Bek deui gadona ditimpah. Disusul ku tuurna ngabeset dada. Nu antukna Surya ngabangkieung. Leungit budina ilang dayana. Sabot manehna gagaleongan keneh, satekah polah nahan awakna supaya ulah ragrag. Si bongkok ngorembat deui, bari ngajajekeun dampal sukuna anu antukna teu bisa ditarekahan deui. Surya ngajedak nangkarak bengkang kokosehan dina taneuh ngebul. Tapi lain oge Surya anu dina dirina geus dilatih jiwana, geus digembleng ku Bajagur. Sasat bapana sorangan nu dina ngaragrageun elmu panemu teh henteu kapalang. Sakijep manehna geus ngajereg-jeg deui hudang. Sabrut we Surya narajang nyuruduk dina gerakan bagong bayangan. Si bongkok ngacleng ka gigir bari ngahiukeun panimpugna kana punuk begu. Tapi Surya anu samemehna geus bisa neguh. Moal teu kitu satuluyna gerakan nu jadi lawan. Sakilat manehna malik ngarobah cara panarajangna ku gerakan badak cihea. Si bongkok ngaranjug, rikat manehna ngajorelat ngacleng deui. Tapi dua leungeun Surya nu geus diwangun jadi cula badak. Bari marengan gibegna awak terus we nyuruntul sarta mekar. Anu dina bekna keuna kana sasaran jadi ngagencet badan si bongkok lebah gigirna pisan. Pogo we teu ampun deui. Dina ragragna nincak taneuh teh. Santasna si bongkok ngayakeun gerakan luncat lantaran sieun disuruduk ku cula badak. Manehna jadi terus ngudupruk lantaran iga-igana ting darek-dek. Dua gigirna kabeunangan anu karasana geus teu kudu disangsikeun deui kumaha seueulna nyelek kan angen. Heh, cek aing oge. Sebutkeun heula ngaran sia supaya puguh ngurus bugang sia ulah modar teu ninggalkeun ngaran. Surya kukubuk seakna rajang deui maksudna rek ngajejak sirah si bongkok. Tapi si bongkok oge memangna henteu sabongbrong. Manehna memang ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna. Sigana ngaheunggeut soteh geus taya dayana. Padahal manehna harita teh keur ngumpulkeun kakuatanana. Saleserna teterelekan maju ka luhur kahandap. Ngan ku Surya mah teu kabireungeun lantaran cahaya bulan ukur reyem-reyem. Katambah nyulusup deui ngadadak kahalangan mega nu nyoloyong ka bawah angin. Bareng jeung nyurungkuina dampal suku Surya rek ngajajak sirah. Si bongkok ngagentak ngagerakeun dua leungeunna. Tapi Surya tetela cingeusna lain lumayan. Sakilat manehna narik deui sukuna anu satuluyna manehna luncat bari najong leungeun si bongkok. Si bongkok ngagorentel narik leungeunna terus ngaborengkal hudang. Labrut we. Manehna ngudag nu jadi lawan ngagunakeun gerakan buaya ngangsar. Dina ulin pangongsai. Surya teu kira-kira ngaranjugna mireungeuh kahebatana nu jadi lawan. Ku teu sangka sugan teh moal bisa budi deui. Rikat manehna ngalegot ngepeskeun panarajang lawan anu ngaheat rek ngababad cangkengna. Tapi kalawan teu disangka-sangka leungeun kenca si bongkok anu memang tadi disamunikeun ngadadak ngaheat bari dibarengan ku hiji luncatan seolah-olah motong ruang gerak nu jadi lawan. Nu antukna Surya ngagero kakarage rek malih pikeun ngarobah gerakanana. Nu angkeuhanana rek diteruskeun ku hiji timpugan kana beungeut lawan. Ngadadak Surya jadi ngagero sarta ngaheungeu sakedeung.
Anu saterusna manehna ngarumpuyuk lantaran beheungna negel pisan kabeunangan ku teungeulan leungeun kenca si bongkok. Kanca dangu Bah Jagur nu harita keur jojoh ngalawan wewesena pamurtala nu ayeuna mah karasana beuki berat. Sakilat ngaredet ka anakna anu geus ngajoprak di sanghareupan kudu jadi lawana. Manehna cul we pamurtala sakilat ngolebat nyambarkeun sukuna dina gerakan runtag jagat. Tapi si bongkok teu cileureun. Sanajan jirimna Bah Jagur anu memang teu katiten lantaran gerakanana kacida cepetna teu beda we ti kalangkang ngolebat. Tapi hiukna badan anu melesat meulah angin geus cukup jadi ciciren yen aya bahaya anu ngancam ti tukangeunana. Ku kituna gendak manehna malik saterusna ngayapak tetep ngagunakeun gerakan ulin pangongsai bari meupeuh suku musuh ku leungeun katuhu. Leungeun kencana melesat dipake ngababuk iga Bah Jagur. Anu tumerapna ka Bah Jagur teu beda we ti nu dibebeutkeun. Awakna ngagedebut ragrag ngageblug teu beda we cenah ka asak murag. Tapi Bah Jagur nu memangna lain jago sakatiga ngan sakolepat pisan. Manehna geus ngorejat hudang deui nyang hareup sapinuhna ka si bongkok mencereng pinuh ku nafsu. Komo ariras ka muridna nyaeta si Darba kapan baheula tiwasna teh nya ku si bongkok pisan. Rupana bae sebol teh rek nganturkeun nyawana. Syukur sia nyampeurkeun sorangan. Aing moal hese neangan deuleu. Bae Jigur. Ari andika bakal bisa mah ngela patina urang kanang besi. Si bongkok bari seuri pipingkelan. Panonna meni petet-petet we bangun nu nikmateun naker. Bah Jagur ukur ngaburilang matana. Kahayang mah gapruk we ngarontok badan si bongkok rek disasaak. Rokaya ngaredet ka Surya anu masih keneh ngajoprak. Teu ngomong deui koloyong we manehna nyampeurkeun anakna. Dicengkatkeun bari panonna mah teu boleh buburi lengan ka si bongkok jeung ka pamurtala anu harita nyampeurkeun ngarendeng jeung si bongkok. Hariwang ditarajang dibongohan kepoh mun-munan Surya ditiupan. Teu lilanya Surya beuntak geus eling deui tina kapaehanana. Kaula mah moal kapapanjangan Jagur. Asal wijana kadiekeun. Ku kaula arek dibawa. Pamurtala nyarita lirih. Wah, nyao. Aing mah teu gugubug wijana. Bah Jagur nembalanna heuras naker. Pokona mah sieun kabuka rusiahna. Mangganing aya Surya. Sok sieun jadi kapapanjangan. Heg we nyabit-nyabit kana urusan anakna. Anu sanyana mah lain anakna pribadi, tapi anakna pasuta ti lembur gadog. Cenah ceuk pamajid jeung Jang Uum. Wah, teu nyaho aing mah. Bah Jagur ikat nempas sarta tanta parah deuingan. Gapruk we narajang ka pamurtala. Tadi sia teh geus ngaku. Dikamanakeun ha? Ku sia teh ha? Pamurtala ngajaul ka tukang. Kolebat kagigir kencaeun musuhna. Maksudna sabisa-bisa ngajauhan leungeun kengkongna Bah Jagur anu dianggapna kacida matak bahayana. Ayeuna pamurtala bener-bener geus teu bisa nahan amarahna. Sanggeus tetela lawana teu daek ngaku nu sabenerna. Bah Jagur oge teu kurang-kurang nafsuna. Boga rasa salahna kabuka, jailna kacing cirihi. Tapi jeung tinimbang daek ngaku mah manehna kalah katerus we ngayakeun panarajang-panarajang anu lain deui matak ngabahayakeun kanu jadi lawan. Teu sirikna kabeh elmu panemu sarta pangabisana diketrukeun kabeh pikeun ngaragragkeun nu jadi lawan. Aduh kanca,
cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.